Angin mah gede ya teh, tapi hawa anger panasnya binya. Heueuh pugu ge A. Halab-hab euy ngeunahna mah ya teh euy. Minum es kelapa mudanya binya. Heueuh cocok. Heueuh meuli aya. Ya rek. Nya arek atuh. Komo epang meulikeun mah ek nitip. Pahala orang pangmalikeun. Orang ini telah tuh tungguan di dia. Iya, tapi A bibi mah ulah es kelapa muda. Es naon atuh? Es kelapa sawit jigana enak A. Nyer. Di mana anu dagang nabi es kelapa sawit bi? Kudu ka Kalimantan meureuh kakak itu. Ya wae bi aing. Bi barina oge ye kelapa sawit mah teu di es teh. Kelapa sawit mah ajang diperes dijadikeun minyak. Kelapa sawit mah. Ah kabeneran atuh A, mending pesen galendo na bibi malah. Galendo kelapa sawit? Heeh. Anjing. Bi please bi. Orang saumurnya nyuhun hulu nu ieu bi. Can pernah nyaho orang eta rupana jiga kumaha galendo kelapa sawit acan. Acan. Ting ayaan ting eueuh atuh. Rupa-rupa geura. Ya wae bi aing ampun teuing. Ya wae ya anjir ya. Parut kelapa. Duh, kieu takos anjir. Betahna ulin di sawah teh. Komo pareker kieu ya kos. Da kana panon teh atuh anjir. Tak seger atuh. Nu kieu teh sebutna teh hejo lemok. Multivitamin jang panon itu kos. Oh, anu cek paribasa teh mah jiga permadani ya meureun nya. oh kumaha maneh lah jiga permadani juga samak bodo teuing guys. Maneh we. Pokona mah the best we mah pokona mah pemandangan jiga kieu teh. Lain berat ieu pare ari kira hejo kieu berat. Ieu teh termasukna hejo ngora apa hejo kolot ih. Hejo kolot. Pare mah hejo kolot. Ya. Lamun daun cau tah eta hejo ngora. Kudu paham di dinya. Tah anu kosim teu ngarti mah berat. Jeung can apanya? Eta bedana sabaraha taun euy hejo ngora jeung hejo kolot teh berat. Ya. Sia warna mah eueuh umuran. Warna mah eueuh umuran. Masalahna ngan saukur tun, beda tun. Nya tunna leuwih kolot atawa leuwih ngora. Teu jiga jelema anjir umuran teu. Bener. Ngarti kosimnya berat. Tapi bejana nya cek kolot kosim euy kayuna teh keur loba hama cenah berat. Oh, bener. Hama naon sih ayeuna teh? Wah, warang pan, warang coklat anjir. Ripu petani oge ayeuna. Lain eueuh kabosennya eta unggal pamotong cenah berat nu nyerang eta warang coklat wae euy. Sugannya kali-kali mah warang beureum, warang koneng atunya. Cidung sugan lebih kawa. Please kos. Ya cek aing mah daripada ngobrol nguruskeun warna nya. Cek aing mah uruskeun tah beungeut si laing tah teu hejo bagedot. Ya wae aing ngobrol jeung si Kosim mah ampun teh. Bisa wae ieu ya anjir ya. Siluman kungkang. Brad, ari dirinya ngarokok sok-rokok naon, Brad? Rokok naon we urang mah ceng. Asal ngebol orang mah. Henteu teh knalpot bat nyamuk tah tara. Kos Aceng, Brad. Anu bermerek ngarokok teh. Naon? Aceng mah Jarum Super, Brad. Coba aya Hartina, Brad. Naon artina? Jarum Super, jarang di rumah, suka perempuan. Lebih kainya yeuh pangarti saroceng yeuh. Aduh dang yo. Lamun repil tah eta urang pan resepna teh kana repil urang. Naon cing repil aya hartina bu? Repil mah, Brad. Remaja ilpil. Remaja ilpil cenah. Ngewanya. Ngewa, Brad. Yang budak-budak ngora. Heeh bener euy. Anu bahaya pisan mah eta komo, Brad. Naon? Ardat geuning, Brad. Kapan di dinya nate baca nate ardat teh. Heeh. Rokok baheula keneh eta. Heeh, Eta mah bagian awewe, Brad. Barudak ngora coba. Nah bagian awewe. Ieu, Brad, hartina ge eta mah. Aku rela ditunggangi asal tidak hamil, Brad. Anjing.
bisa wae iya ya anyirnya. Bisaan iya anak cucurutnya. Brad, cikera pangbalikeun roti tawar tak ka warungna Wacio, Brad. Naon atuh si teh? Yang roti tawar sagala anyir. Ya, ngadah roti tawar mana juga nu hudang gering tipes anyir. Sugan we, Brad. Ku di dinya mah bisa ditawar eta. Naon si teh jeung make jeung nawar sagala juga ibu-ibu sih mah anyir nawar. Ya, meuli we ceng ku di dinya ceng. Si teh ni olo-olo teh maneh. Kali-kali be, Brad, atuh Brad. Kurang mah teu bisa ditawar, Brad. Ya. Naon make maneh jeung nawar sagala atuh meuli roti kadar ge ceng. Kapan ngaranna ge roti tawar, Brad? Nya kuduna bisa ditawar. Anjing saroceng ieu. Ya, saroceng. Maneh teh lain rek meuli kolor si teh make jeung bisa ditawar sagala atuh. Meuli roti si teh kadar ge. Parah aja saroceng ieu. Meuli ceng. Poing gorokeun atuh ka wacohnya. Wah, si Oceng ya. Si Aceng hayang roti tawar ya, Wak. Tuh, yuk. Tong ditawar. Anjir harga murah ditawar deui anjir saroceng ieu parupa wae anjir. Ha bisa wae ya. Cangkilung. Aing mah euy balik deui teh rada hoream ka ieu mah teh kos euy. Kunaon kitu, Brad? Aing baur tuh bisa nyemputkeun semu euy tadi papanggih jeung Neng Mary. Rana teh geuningan. Aing teh dibonceng da karunya leumpang atuh anjir. Bonceng ku urang. Aing eta aing balik teh sok. Majikan pang-pangna mah euy. Eta lah. Aduh meureun kan teu apaleun ieu meureun Brad pamajikan di dinya mah saha nu ngabejakeun. Ya. Aing semua malah bisa disumputkeun, aing mah teu bisa hese. Ngomong atuh ka Kosim minta solusi ya, lo era-era. Gampang nyumputkeun semu mah, Brad. Gampang kumaha ieu maneh. Atuh tinggal pesakan, muntut tunda. Nepi ka imah teh kana kolong meja. Banget aing dipesakan. Nying. Ya, semu teh aing nyumputkeun semu teh roman. Nyumputkeun roman urang beungeut ka imah. Aing pasti katingali jelema anu siga boga dosa. Teu bisa aing nyumputkeun eta. Sampai situ Kosim paham, Brad. Ya, diberi deh solusi ku Kosim. Dijamin ieu mah aman 100% dah. Ngelop we dengan Brad dia kuya. Kan teu kaciri tah ku pamajikan. So kira Anjing. Nya daing teh bolos anjing. Parah aing si Kosim cai. Ampun teuing. Please kos. Eueuh nu balik anjir. Solusi teh mana? Nya solusi teh ieu mah nu balik eueuh. Parah aing si Kosim. Aya wae. Cau mangala.